Assalamualaikum. Salam. Neng, ini teh yang nikah siapa namanya, Neng? Siti Wahyuni. Siti Wahyuni sama Ajajang. Ajajang. Masya Allah. Ya di kampung naon, Neng, gitu? Cintanu. Citanu. Doanya, Neng, kanggo pengantin sebagai naon, Neng? Semoga bahagia selalu, diberikan rezeki yang luas. Amin. Amin. Dan anak Amin. yang banyak. Amin. Amin. Anak yang banyak. Nama. Atau mau DKB? Bersama Neng siapa ini namanya ini? Ini Septiani. Ini satu lagi? Siti Maimunah. Satu lagi? Mutiara Madani. Satu lagi? Masya Allah, cantik-cantik. Nanti ada di dua channel ya, Perbuga channel dan Mangkaning channel. Iya, Ya, Neng, ya. terima Yo, kasih. silakan, Neng. Semoga dilancarkan acaranya, Neng, ya. Iya. Yuk, kita lanjut melihat lokasi pernikahannya. Mangkaning, Siap, yuk. siap. Kita lanjut. Perbuga. Kita Bersama lanjut lagi. Gadis cantik tuh. Alhamdulillah, masya Allah ya, Di luar suasana biasa, pedesaan yang indah, Mang. indah dan permai, Permai. sejuk, Sejuk. pisan. Ini mah ada balong ya. Balong, guys. Oh, keren, bisa langsung wajah ini mah. Wajah langsung. Oh. Dan tidak lupa, Mang, bahwa pernikahan di kampung itu tidak lepas dari Bapak Keamanan, Bapak Nah, Hansip. ini Tuh, Bapak Masya Hansip, Allah, Bapak bersama Linmas dan ininya. aduh. Semoga aman terkendali ya, Pak ya. Iya. Amin. Tuh ini Amin. berada di Kampung Citanu. Tuh ini saudara-saudaranya tuh yang Oh, nungguin gitu tuh. ya. Oh, moga dilancarkan ya, Pak ya. Oh, Perbuga izin maliput ya, Pak ya. Iya. Yuk kita lanjut. Melihat lokasi pernikahannya, Mang ya. Siap. Itu suasana pedesaan Limbangan, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Kali ini Mangkaning berkolaborasi dengan Perbuga Channel. Ini lokasinya ya, Mang. Atas ya? Iya. Kerek benang setik kan tuh di sini. Keriklan ente orang kerek benang setik kayak ini. Sip. Nah, kami undang untuk Ibunda Mamah Ti A.A. Jajang kali Mamah Ti Ibu Nundun. Gelis Hasan Dina posisi sung penting mengrobikeun hiji kailaharan tina kehidupan hidup tuaan anu sebagai insan anu dipasihan rasa rumaos, sebagai insan anu dipasihan rasa rendah, teu aya daya upaya urang iwal tina ridho sareng panyaah tina janten indung Bapa. Ridho Allah, ridho indung Bapa, murka Allah, murka anu janten indung sareng Bapa. Sumangga gelis kasa biasa malik kapangkar tinggal saha anu aya di payungan hidup tua. Majeng salangkah cek jajang kali neng mulu hidup gera ditutup sing regep saha anu aya di payungan hidup tuaan nyaeta indung anu ngandung salama-salaman satu indung anu rela nyeri pakatna nyeri sirahna segala rupana keur dibantikeun menang kabocah gelis kasep ditutup naon anu salila ieu teh hidup dipikeun ka jeung indung moal aya duana moal aya nya anu jadi indung kiwari hidup duaan parantosna hiji nom dina dinten ieu neng
indung tunggul rahayu kasep tulis komode nya ge aya bapak anu mangrupani tangko beraja cak kasep ambung dimana moal aya eureun kanya dimana moal aya papadana kumaha didoakeun hidup bagja di dunia oge bagja sok mama gerak sok kecup kening putra putrina kecup nah tahan lama sok dikecup lah nah tentunya hanya indung mah segede gunung siatase gelis ayana ngadeg deui ngalih ka mama hidup ayeuna kudu bisa ngabakti oge kana janten indung anu titip kanya titip kaasih tenta oge karidona ridho lahir batin sangkana hidup mihara ka alam rumah tangga anu sabener-benerna dina pangantaluan doa anu jadi indah mangga gelis kaset di rangkul mama cek jajang neng Yuni kuhidup tetep ayeuna anu ngayuga hidup anu bela kesana ngocor ti isuk lebihkeun ka peuting melaan ka bagja hidup sarua siga batu cek hidup bisa ngelakeun segala rupa bibilaan kusaha nyaita kudu jadi bapa isuk-isuk maghrib bapak hidup bela tanah kahayang hidup duaan gura bentaka asih kanya ahna sok gera sungkem cak geris bager kasar apa kanya apa tanagi kasana kaasihna mual aya dua tantos ayeuna oge aa jajang pasti bakal ngalaman ngucurkeun kasang ngucurkeun tanaga keur ngabakti ka Gusti melaan kahayang anak pamajikan kaharepna Pak doakeun ayeuna jajan pamugi tiasa siga apa tiasa melaan naon anu dipikahoyong kudu jadi bojo tantos anu dipikahoyong eta nyaeta aya dina jalan sareng ridho Allah oge apa neng nyuhunkeun ridho lahir tumekaning batin apa kanggo ngalumangsungkeun ikrarkeun janji-janji kanu janten bojo kanu janten caroge ku apa nyuhunkeun didoakeun pamugi urang duaan janten kulawati anu sakinah mawaddah warahmah mangga dipeluk apa dipeluk sayang sok dikeukeup ramakna tantos ku apa didoakeun bager kanya apa moal bisa di duakeun gelis kaset ku apa didoakeun pamugi hidup panjang di dunia oge dugi ka akhirat atur nuhun neng sareng aa tiasa ngalih ka apa
sewang-sewang. Dikekep dirangkum bermohon kanggo apa minggu kali apa jajang semangga sahabat eta biasa cari di kursi sewang-sewang. Jadi sekarang silakan bisa dapat mencicipi hidangan yang telah disediakan. Selamat menikmati. 1, 2, 3. Karena pewajar yang akan berlangsung hari ini untuk memeriahkan momen-momen indah dari kedua mempelai, kami harapkan untuk rombongan agar dapat ikut menyaksikan berbagai macam momen yang indah ini. Mana ada? Kopi Jose Pak. 1, 2, 3. Untuk tim Pagar Ayu biasa di suap. 1, 2, 3 tahan. Yuk, sok punya hela. Belan. Kabehelan. Orang mana anu nyebut kabeurean, orang mana anu nyebut kabehelan. Mangga Bapak ayeuna oge sami tacan nih. Atas ya. 1, 2, 3 yuk di suap. Lewakeun. Nah, gitu. Mau hoyong di daging ayam mah kayaknya sakedap deh. Ini udah ngapulong nah cenah kita sanggup cenah gitunya. Otak sereng. Nah, ini nama aja kapal itu mama. Ping ayam. Nama ti mah mertua. Nah, aya nama huapan pang haturan nu wilujeng sumping di keluarga besar. Tinggal aja Bu. Nah. Dikunya heula majeng ayeuna apa? Bapakna anu majeng. Sanesku ageng teuing 2, 3. Ninggal ka kamera Pak. Masing-masing. Lajeng urang saksi di oge nyaeta ulah Pak aing-aing teu kenging kumaha aing. Teu kenging naon-naon anu aing kitu nya teu kenging. Tapi kedah sasarengan pami masalah teh kedah dipecahkeun duaan. Tak itu deui ieu teh bakal teh ngabetot naon ngabetot saha cipnya nanya orang simbolkeun panaga saha cinta kasih saha anu luasna pangageuna yuk dalam hidup tinggal heula kamera acungkeun heula bakakakna senyum ke kamera nah dalam hitungan 3 ibu-ibu nu hejo bade ngitung mah Abi masuk besok eta kan ibu-ibu hejo hitung Bu sampai 3 Bos. Ya, akhirnya milik Ageng pisan. Ageng pisan. Insyaallah-nya Ageng pisan. Naon anu Ageng teh? Rezekina oge sawasna. Teras aya ngalir Ageng. Anu Agengnya sok sasarangan di 6 sasarangan. Sasarangan. Ngajeng sok ngajeng. Sok saalit oge wios. Saya kan tadi nasang hukul ayeuna di hayaman. Nah, hari ini sok Deketan. maju. Iya tadi. Pegang bareng-bareng. Guys. Dari Ocon. Aden ya. Neng ke kanan, Awi ke kanan. Tinggal A. Hadir A.